Nih, kopi. Si Aa, hayu bae kopi lo, wah kopi na oge can meuli pancen mere duit si Aa na oge. Lah, bayalah kopi naon we lah. Aing buka sakit pihewaleun ih, eta cara usaha. Aing mah tada sing dorakan teu dipanggieunkeun teh. Ya kopina. Aduh, geus keur gede beuteung butuh biaya nyai teh. Tah geus 6 bulan. Nah, kumaha nyi tadi ge nyebut kacang kakak dicarekan saya nyi. Nah, buat dicarekan Danu batur. Ih, dasar ngalaki goreng batu, kudu peke hideung mana teh. Kudu mah gitu hirup ongko. Ulah puak-puak boga batur mah sarmot cenah teh. Dasar eta lalaki. Da baheula mah mana teh siga Aldebaran. Ayeuna teh siga pambung hideung aing mah bodi parambunan urang baheula bawa ka mana teh aing mah najis balikeun bae aing ka indung aing lah Nah, jika Aldebaran da urang mah jiga Stephen William. Nyi, nah kopi teh kieu nyi. lain kopi eta mah da oli Oli. mi paeh aing mah pusing geus sores si Acan datang kene wae nah. Melang da hade goreng oge kasaki sorangan, bisi goreng patut oge. Ka asar mod teh. Aing mah. Ya tuh ngaran aja meureun tanggung jawab kanu jadi salaki, kanu jadi pamajikan. Istilah nama suku dijeun hulu, hulu dijeun suku, ngabelaan pamajikan di imah. Tapi dah mudah-mudahan bae eueuh nanaon Kakang Sarmod. Biasa nama didinya biji naterol bae. Pendek hideung leutik. Aing jam 6:30 can datang wae dah. Kumaha ayeuna gawe teu beunangan duit naik balik ka majikan sieun mami kumaha nya carana nya bae we lah ugahan we dibalik ugahan we ka amah Astagfirullahaladzim. Usahanya ya aing teh kaharti duit teh.
Kita usahanya duitnya diantep wae. Bawa wae gitu. Ah, orang rengkaan lah ah. Ini. Wah. Tilu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyi. Sudah sore asar mau dengan geroan. Datang bukan? Ay. Marah nanya sepi kieu. Aduh. Nah. Ngiruk lah. Baik. Pohon ombek. Asarmat. Alhamdulillah. Asarmat cintaku, boneka ababilku, boneka Barbie. Asarmat, aduh, bunga datang salah kita. Nyi. Nyi. Adio. Nembe dongkap, Oh, Nyi. Kumaha hasil usaha teh? Hasil Nyi. Nanti menang duit badag. Hah? Emang ayah gitu asal mau duit badak teh sedih kumaha? Nyai mah kakarek apal. Aya segede panto. Syukur atuh asar mah saeutik gegedena di atuh ari ngaranna mawa rezeki ka imah mah. Lain gitu maksud teh. Maksud duit badag teh aya milik saeutik. Tak eta menang duit teh. Nu penting mah rezeki halal. Tuti balik kita. Bau asem. Henteu ah. Bade ngopi. Nih, amat teu kudu ngopi, teu kudu dibere cai ama. Yeuh, aya 5.000. Sugan mahi saminggueun yang nyai. Aya nangan kudu meunang sakieu nyi duit teh. Aduh. Sakieu mah hikana naon 5.000, biasa ini 10.000 saliter. Tapi tenan lumayan. Jeung meuli pempes. Nah, kan wae nyi amat teu kudu dibere cai. Da loba cai mah di ditu. Cai naon asar mod? Cai keran. Nah, bukan sebo-sebo ku cai keran. Pakat kunya salaki eta ka pamajikan. Cai keran gek diinum heueuh nya. Engke mah nyaho kitu mah. Ek dibawakeun bae cai got. Atuh ngirit-ngirit duit minuman cai got masih asar mod teh. Assalamualaikum. Penasaran ya?
Jangan lupa ya, like and subscribe yang banyak and comment. Bye bye.